Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qaddaral haqqu ta'ala wa kadzalikal qada'u wal qadar. Alikaya mangkono qadar utawi qadalan qadar la yabruzu ora lahir ya qadalan qadar ila ma'al hikmati. Angin sumber dana hikmah faida qaddaral haqqu ta'ala maka tatkala mesti akan sapa al-haqqu Allah ta'ala halimah luhur ya Allah ala abdihi ngatasi hambane haqqa musibatan ing musibah min maradin nyatane saking kering aw habsin atawa dan sengkera gairihi atawa lianane habsin sibayun atawa warasa para jinta bunga fi waktin maklumin dalam waktu kang den kinawaruhi atu faida wa sholat zalikal waktu maka tatkala wis tepung apa mengkono waktu harakahu ta'ala maka ngusikakan ya Allah ing abdi ta'ala lemalur ya Allah li sababi dzalika dua sabab mengkono musibah yanzilu bihi magudira lahu maga menggon bihi kalawan abid apa barang kang den pasti akan apa lahu kade abid istatiron lekang dari maga tutupan bitil kal hikmati kalawan mengkono hikmah al jahilu maga utai wong kang bodoh mayakipu iku kandegi jahil ma'al hikmatu sumartana hikmah wal arifu lan utai arif ma yan pudu iku nembus ya arif ila suhudil kudrati maring suhud maring ngaling kudrak wa kislan yasakan zira ala hadha ingete saikila mazkur bal maf'ul li ajli wa ka'udai maf'ul li ajli wa huwa tawiya maf'ul li ajal ba'iziku kang nangyakan ala ismil mansub ingatase isim kang dinasabakan li taktiatil kudrah karena nubtuban kudrat alati yuzkaru kang dan tutur alati tuzkaru kang dan tutur yati bayanan kena Allah mertelakan li sababi hukul pilih sabi kena sabab tu dibani pegawaian kang dingin bila zaling dalam azali wa minul ijlalan ikut tetap setengah saking bali alijlal wa ta'zim utai ngagungkan wa ta'zim tegasi ngagungkan alladhi huwa sababul fatil kabir kang utaya ijlal iku sabab fatil kabir dan bukakan kang agung wal matlabi lan matlab wal ibtighai lan yubda alladhi huwa kang utaya alladhi sababul wusul wa sababul wusul ila marifatil hakim maring marifating Allah billahi taufiq lan utawi iku kada Allah kutatab galon Allah taufiq utawi pangrobea tapi tulu. Jadi orang nyaritakeun maf'ul li ajlih teh mun carita jurumiyah mah carita maca. Maf'ul li ajlih mah geus teu asing deui. Sakumaha anu diterangkeun dina jurumiyah. Qoma Zaidun ijlalan li amrin syarat 4. Tapi barang diterapkeun dina ilmu tasawuf ilmu hakikat ternyata orang maf'ul min ajlih teh muyangkeun aya kudrat aya hikmah alam sakumaha kamari dibagi aya alam dunya aya alam akhirat aya alam sebab aya alam kudrat alam sebab alam elal hikmah alam kudrat alam ibrad izhar kudrat alamul amri entek urang nganyahokeun awak urang dikanyahokeun tentang alam di zohir ngaranna alam hikmah geus atuh alam sabab tega luar atuh tina urusan hikmah jeung sabab nu ditanyakeun ku ahli sabab ahli syariat hikmah
geus engke atuh lalakon ge lalakon zohir bae kunaon mata sia eta. Oh ieu bareuh nu mantak bareuh kunaon eta tadi penting hees barang hudang ternyata haju bareuh pan bisa haju hudang haju bareuh kunaon emang eta tah cucurut naik haju kiih di mata. Oh kajai kakihan cucurut. Masalah mata siap pajal japuh kajen kukumah. Pajal lau pembang. Berbicara hikmah bae terus sabab bae mual keluar tadi. Ketika orang dina alam syariat alam hikmah teu bisa dijawab ku alamul amri. Alam kudrat kunaon mata sia bareuh geus tilauhil mahfuzna bae. Waduh, mesti ditunda we geus dikudratkeun ku Gusti Allah. Geus ulah ngobrol jeung aing nya. Eta teu bisa sebab teu seubeun. Nyamanana kakarak datang ke alam syariat teu bisa dijawab ku alam amri alam kudrat. Jadi atuh lalakon syariat ulah dicampur-campur jeung tarekat. Lamun bangsa tarekat jeung tarekat deui atuh nyambung. Kuari tarekat diobrolkeun jeung nu syariat moal nyambung. Moal nyambung lantaran beda pagawean. Terus kitu keneh tarekat ngobrol jeung ahli hakikat moal nyambung. Ahli hakikat jeung ahli hakikat deui, ahli tarekat jeung ahli tarekat deui, ahli syariat ngobrol jeung ahli syariat deui. Kiai ngobrol jeung bupati moal kuat. Paling kuat sajam 2 jam ge lamun dibere duit kiaina. Sebab naon beda pagawean pasti bupati mah nyaritakeun pembangunan. Nyaritakeun jembatan rubuh hese nangtung deui ceuk nya. Ditangtungkeun rubuh deui jak bupati teh. Pasti bicara pembangunan bae. Pembangunan ngabangun sekolah sarana pendidikan, ngabangun kantor, ngabangun desa teu eureun-eureun eta bae. Nyaritakeun tentang gitu APBN. Nyaritakeun pemasukan pengeluaran dan lain sebagainya. Kiai puyeng diajak ngobrol gitu. Puyeng kiai mah. Bupati pamit bae lah. Emang kunaon aya nu paeh di lembur. Bila pun ngobrolkeun ngariung jeung kiai. Ngobrolkeun nu paeh jeung kiai. Ngobrolkeun bangsa gitu ya urusan permarhabaan. Bedaheun kiai. Jenting tilok marhaba ge nyanana. Tetap betah. Jadi sapagor sebab beda duniana. Wih gitu kene orang bersyariat ngobrol syariat betah. Orang ngobrol aja non garang-garana artis teu betah. Teu betah sebab nyana loba pungpla pengple. Terus ngobrolkeun teh urusan periaan bae. Urang teu betah kajen gugu ngaget teu kaduniaan ku urang. Teu betah ngobrol jeung ahli politik teu betah sarua. Sebab nyana nyaritakeun tentang bagaimana caranya mengambil uang dan bagaimana supaya uang ini tidak keluar. Eta ahli politik. Kitu bae cenah. Sekali keluar ini uang. Ini mancing namanya. Jadi supaya yang keluar ini yang dikeluarkan sebagai epan namanya. Epan jadi adalah cecere supaya menang gabus gitu baik jadi ikhlas mentak di politik mah pasti ka neraka ulah asa-asa ngomong neraka teh ulah asa-asa jadi lamun asa-asa engke sia asup ka dinya ulah asa-asa neraka geus titik wo cenah mah terlalu sombong tuh gitu bae sia mah bangun endek asup teh kitu badak lamun wawayagon wal beres. Geus neraka we titik geus. Jadi kan urang ngamoal atuh kita kitu nu dimaksudna. Lo cenah teu mah kiai mah terlalu teuing. Ulah sok didengi.
jadi orang ngomong ke situ kan itu mau ngaranna hese. Itu mah ngaranna tegeug cenah nu ka situ mah atuh teu larut teh cenah dituturkeun. Oh jadi sia endek. Endek atuh teh ngomong di aing endek. Sementara kaju kiai segala sub yayasan segala eta teu tandes. Emang ulah ya lain ulah. Pondok pesantren eta titipan wali. Ndek memperkenalkan Allah melalui pondok pesantren. Ku ayana sakitu dijaga tina awaik gangguan. Di antara gangguan dunia, makhluk, nafsu setan dilempengkeun dek di ka Allahkeun mantak sareng nu kuat. Ka belah dieu na waduh ya santai 10 bae 10 15 Tirok balik-balik deui sial da santri. Nah, geus baing di yayasan ke. Geus berarti wassalam. Geus emang salah teu salah ngan maksudna lain ka Allah, ka dunya. Geus setarap eta teh PAUD, TK, SD, SMP atungan beda ngaran doang senawiyah, aliyah. Itu beda ngaran doang. Tuh, pajar ekstrim, henteu ekstrim, bongkar hate dunia. Hanya untuk perbandingan doang, ya umum, ya agama, jang dunia kene. Henteu salah, ngan maksud ke Allah, nak geus teu murni. Sakitu doang. Oh, cenah teu mau, ya sih mah ngerenyang kitu. Mantap tuh ngerenyang kita kos kitu. Eta ge neraka titik. Beres geus. Wah cenah geus ulah ngaji di sana, nita ngaji ka dieu. Ditanten henteu. Wajina kumaha lamun di akhiratna ka surga. Ye moal. Nah, tuh amun dikitu-kitu pasti hayang teh ngaranna. Aduh, siapa teh daek yakin heran. Masyaallah, ieu mah carita deuk ka Allah. Carita deuk ka Allah mah kitab luhur. Jadi kitab luhur kudu tandes. Mentak lamun henteu boga guru moal tandes-tandes. Tandas, sebab lamun urang ngaji torekat ngan sakadar ngaji meja, atuh tah malain torekat kos gitu. Ngaji torekat mah udah dipake tah samping eta. Ya, pakai ini ya. Oh, jam 12 dihudangkeun. Hudang sia, hudang. Madu tunduh hudang, sia hudang. Mandi. Setel TV. Main bola ayo. Ya mama kesel dia mama. Adalah pemain Indonesia can main balik. Tarolol. Jadi teu dididik, mantak teu nyaho. Cara-carana suuzon ngagorengkeun, henteu benteuna naon elos bagiannyana. Ngan atuh ka dituna mal beres-beres makin jauh ka Allah. Ieu keur carita ka Allah pan mah kitab ieu mah deuk di ka Allahkeun. Geus atuh nganyahokeun alam sebab urang bakal melalui eta. Kuari urang di alamna alam zahir. Nu diurusan kan zahir mata, ceuli, irung, sungut, beteng, dubur, kubul, suku, goleun eta. 9 nu diurusan. Ya minimal di istighfaran kan istighfar mata, astagfirullahalazim wa atubil jang mata. Astagfirullahaladzim celi, astagfirullahaladzim irung, dek di ka Allah kan ieu teh. Eta kakarak ge eta di alam hikmah. Mun ditanya kunaon mata eta di istighfaran tadi neuleuping-ping nyingkap. Mantak di istighfaran tuh. Mantak aya bahasa kunaon di istighfaran mata lantaran deuleu barang nu diharamkeun. Kunaon ceuli maka di istighfar ngadenge suara-suara nu dilarang ku Allah. Kunaon eta sungut di istighfar ngomongkeun batur dan lain sebagainya. Kunaon leungit di istighfar cukal cekel lain cekeleunana. Kunaon teh beuteung zeubeul teuing ieu teh mantak di istighfaran gitu kene barang-barang nas tuh. Hikmah berbicara hikmah. Berbicara hikmah. Jadi nyaho lebah urang. Nyaho lebah eta mah istighfar teh kakarak istighfar zahir. Mulai urang kana ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Berarti kuari kalau mahalun nazmi qalbu Gusti
Abdi THT gulak gile sabaraha menit sabaraha jam poho ka Gusti rencana Abdi tentang pembangunan dunia rencana Abdi ieu teh tulul amal astagfirullahalazim Gusti tidak tulul amal mulai urang ka kolbu kuari ya Allah kolbu Abdi teh Gusti poho ka Gusti goplah urang ngaistighfaran goplah golbu berarti dibagilah ku urang kuari naik urang kana alamul amri alam kudrot sebab di urang teh aya 7 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khalqi latifatul nah ieu 7 nah kitu kene nafsul lawam nafsul mulhamah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsul amaratu bisu naftur radiyah nah kitulah caritana urang teh endek silulup kadinya atuh endek silulup kadinya bahasa silulup teh ka laut nutlir teh beda jeung laut berarti kan orang mulai ti sisi heula henteu datang ka tengah bae asa-asa heula ku urang ngojai kitu keneh ngojaina kudu naon ngaranna diajar heula mun deuk make pelampung mun make baju renang deuk ngojai sanakeun deuk ngojaina ala bancet apakah ieu ala bang kongkaradak apa uang itu ala do jadi urang teh siap kudu aya guru da kan berarti urang deuk silulup kaban kadinya tuh ulah cara kiai diondang renang ku bupati kulantaran kiai dibere baju renang dipake kunyana ai jerona samping jadi jerona tetepnya samping ya baju koko dipakean baju renang bayangkeun ku ente kos naon coba eta teh nyolebah teh kiai kos gitu. Nah renang lah mulai set ke tengah tuh wow tentu bae ombak macem-macem dan lain sebagainya gangguan geus beuki ka tengah karak geus ka tengah mulai ombak tenang tentrem dah geus di tengah mah tentrem mun deuk hirup-hirup mun pae-pae eta keur carita atuh kos kitu jaritakeun ilmu batin mah dina azkiyah teh kapan dicaritakeun syariat kasapinah tarekat nah dan lain sebagainya balkal bahri terus ieu ge sarua urang deuk silulup ka alam eta nah mentak tasawuf teu make norekat tungtungna ieu haram itu haram jeh pan kos kitu amat teu manggih teu meunang manggih jelema beuki dahar teu meunang teu puasa emang kudu kitu lain kitu metode tamah cara perjalanan mulai nandek di mana heula kudu aya nu nuduhkeun jeung teu meunang saharam-haramna haju haram eta teu meunang dibikeun ka batur andai kata ngaharamkeun speaker atuh ulah dibikeun ka batur sebab tama syariat atuh jang nyana bae haram embung mun urang diuji-uji make syariat dilawan ku ahli alat mah atuh jeung ngaharamkeun speaker haram teh kapan kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallaf je ulah sok saharam-haramna ieu cak Allah mun kitabullah berarti mana Qur'an mana hadisna tangtangan ujian ku ahli alat mah ieu cenah ieu bid'ah kabagi sabaraha sia disesuaikeun sugut sia ku aing keur mah geus gede sugut sia tuh haju ngacopan hayo tangtangan mantak teu eureun-eureun ku ajeng ahli alat mah ditangtangan ieu berbicara syariat lamun geus berbicara tasawuf ulah di umum jang sia ulah sok mau batur atuh haram sapeker ku sia diharamkeun elos tanya nu mantak si haram kunaon dileg-leg cenah kaboheulan atuh paingan sia mah sapeker dileg-leg pajar japuh meureun jadi heureuy aya urang yang tukang ngaharamkeun sapeker jadi ngaco hese deuk jadi wali eta teh perjalanan menuju kana ilmu kewalian. Hayang nuturkeun Kangjeng Nabi. Belah dieuna nuturkeun sahabat, belah dieuna nuturkeun tabiin. Nah, kulantaran beusi ngaco
maka make silsilah sebab besi bohong aya silsilah mah pan hese ngabohonganan qasrawi hadis dumantak ieu hadis aya sahih ieu hadis aya dhaif ieu hadis maudhu ieu hadis marfu ieu hadis teh mu'annan ieu hadis mu'dhal dan hadis-hadis kunaon eta maka itu beusi lain hadis di hadis-hadis don mantak aya mustalah hadis isya hadis naon sahih sahihna sahih ti mana ya Bukhari apa Muslim hayo coba ayo nu matak sahih ieu min jatil matni atau min jatil sanad coba isnadna kumaha aya tah mustalah hadis nu mantak aya mustalah hadis nganyaokeun beusi lain hadis di hadis-hadis beusi lain sahih di sahih-sahih jadi jelas kan aya sanad ieu ge aya silsilah nu mantak teu beunang tarekat teu nyambung silsilah tarekat teu boga silsilah atuh mikung ke gadituna ieu teu haram diharamkeun ieu meunang teu dimeunangkeun aya mah silsilahna aya jalur mentak tetesan ti ditu ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin terus mal misleuk ajeun gokowan sebab naon aya silsilah cenah ieu mah silsilahna nang motokopi eta nu teu dimeunangkeun atuh kunaon silsilah nang motokopi aju diapalkeun atuh los ku sia talar silsilah malah mambeuleum leg-leg ku sia kopikeun teu bisa kitu aya langkah-langkahna nah kuari urang deuk silulup ke alam amri tina alam sabab alam hikmah kuari mah lamun silulup ke alam amri pertanyaanna bakal beda nu ditanyakeunana di alam itu urang encan kawin nanyakeun teh kumaha urang ieu deuk kawin sabaraha mas kawinna iraha waktuna eta nu ditanyakeun barang geus kawin moal eta nu ditanyakeun sia kumaha lalaunan ngomong lagi kadang ku batu emang kenal keur nyarita muka palangkakan ye alam eta tuh lain alam ngabesan kuari mah tuh geus alam beuki jero kuari mah tuh kan saalam nah ieu ketika urang aya di alam amri nu ditanyakeun teh tentang amri geus tentang nafsu tentang batin encan datang ke hakikat. Nah iyalah orang sulit na didinya. Jadi teu meunang. Syariat dijawab ku tarekat. Tarekat dijawab ku syariat. Atuh teu bisa. Lantaran saalam. Sanajan ketika prakna pemakaianana barang ngalaksanakeun tarekat di atas syariat. Teu bisa tarekat pisah jeung syariat teu bisa. Cenah aing geus teu kudu salat lantaran iman tarekat. Wih, ngeunah namatnya. Aing mah geus teu kudu aing mah. Tuh teh mah syariat salat mah atuh ai geus dorekat bae salat bade tinggalkeun. Mana dadung budak? Ye gantung ye. Ieu budak ge ngomong sageunahna bae gantung. Besi ngarembet ka nu sejen gantung beuleum habek. Kunaon tarekat mah urusan batin nu dilaksanakeun secara zahirna syariat moal bisa keluar tarekat jeung syariat. Nah, anu mantak aya be bahasa man tasawwafa walam yatafaqah. Kadituna waman yatafaqah waman tafaqaha walam yatasawwab. Nah, eta tinggal diterus-terusan. Bagus ya jese nyaho pan kadit. Aduh, tuh mulai geus urang geus caritakeun syariat yakni hikmah geus caritakeun kudrat nah kuari lanjutanana wa kadzalikal qada wal qudrat la yabruzu ila mal hikmah atuh moal lahir moal temeng kecuali serta hikmah sanajan jelema anu geus norekat mah paham henteu ulah kaget lamun jeung ahli-ahli Allah mah naon nu bakal ngaganggu ka diri urang osok ditembongkeun ku nyana geus dibere ku Gusti Allah melalui pirasat. Contoh jelema ibadah ka Gusti Allah bagus ibadahna bagus ngan sok inget bae ka cincin jadi resep ka cincin kuari keur booming kuari cincin saha bae ngagosokan cincin bloon ieu kuari jelema geus teu kaburu nah naon kuari cincin mah nu diurusan datang ka cincin mah dipandian digosokan ai pamajikan diantep pan bloon eta de dibelikeun wedak henteu gincu henteu ai cincin mah digosokan ku nyana anak mah lehoan teu disusut
jelema ibadah ngan nyana boga karesepna ka cincin ke didele gunyana ke dipake ke didele eta teh sebulan 2 bulan tilu kapanggih jeung ahli Allah teh ngobrol-obrol ka dieu teh cincin ka dieu cincin penta kos nu hayang teh ahli Allah teh menta cincin geus balik geus balik padahal mah teu hayang tenan disimpen sebab ieu lah nu ngaganggu tanyaeun ahli Allah mah ieu nu ngaganggu ai keur salat deuleu cincin lain tahiyat deuleu cincin blon pan teh eta kan cak ahli Allah tuh kulawan hajuka gak cincin mentak dipenta cincin mahal mungkin jutaan ratus juta nyana henteu nyaho ratus juta sebab mungguh ahli Allah mah ieu nilean ma'rifatullah wa rasuluh ieu nu bernilai mah sedengkeun si ieu teh bagus ibadahna ngan kaganggu ku cincin penta teh cincin teh dihayangannya lagi lain hayang atuh lamun mentan Habib Rozak mah teu beres jadi dijual pan kunyana atuh ieu mah teu sabaraha bulan lamun dipenta dia atuh aya disimpen bae kunyana jangan nama teu berarti di matanya nama cincin teh nah kulantaran dipenta geus lah geus sapoe dua poe mah inget 3 poe ka ditu aman salat geus deuleu cincin deui geus Allah lah geus cincin yang mahal-mahal dipenta geus lah moal boga cincin deui tah supaya kitu mendek sakali meuli cincin jualan itu loba teh mah di etalase nah ieu nu ngaganggu mentak naon nu ngaganggu kanyahoan nah lamun nu keur ibadah eta teh nganyahokeun kitu lantaran nyanana geus silulup ka alam kudrat jadi kudrat Allah gerak ka gambar model aya jelema datang ka urang anu sia hayang kawinnya jipan nyahoan bae lain deui kadeuleuna ngajiripit watuh kajen ku kuwage geus kanyahoan bae nu lapar kanyahoan nu dahaga kanyahoan atuh kanyahoan teu dina pias pana wah budak lapar ieu kabehana lapar ya kadeuleuna da eta teh okos nyanyahoanan henteu di makomna mah eta teh can sakumaha kos kitu teh lah eta teh bagi urang gaib bagi si itu mah henteu gaib lantaran nyana geus silulup ka dinya urang mun nyaritakeun jero laut teu kaharti tapi bagi pelaut mah penyelam nyaho nyana laut ieu aya anuan laut ieu nyaho bagi nyana nu geus silem mah nyaho tandana di luhurna aya ieu okos jelema nu sok mancing sok nau atuh nyaho ieu anaone ieu belutan ieu emang rembes ye kajian kuku mah rembes coba kurak tuh beunang buah do orai sanca salah tebak tuh budak sial jasa aduh masya Allah nah jadi nu geus silulup ka jahoan si ieu mah gaib si henteu sebabnya na geus silulup ka dinya urang lamun nyaritakeun jurumiyah ka santri kudu kakarak ngaji amil atunya na puyeng nyaritakeun alfiyah kanu encan ngaji alfiyah puyeng tapi ketika orang nyaritakeun jurumiyah jelema geus ngaji oh iya benar nyaritakeun alfiyah kanu geus ngaji bener sia beneran keur ieu geus ngan poho kan nyaho jana minimal nyaho nah ieu ge sarua cara nangan ieu mah urusan zahir jeung batin al qada wal qadar la yabruzu illa ma'al hikmah kuari kieu apan geus dikodokeun ye ku Gusti Allah hiji jelema bakal maotna di Sumatera geus kanyahoan ta ku ahli Allah mah engke sok ngomong moal kebal budak ka Sumatera geus dia omong ke mana asana moal kebal ka Sumatera duk naon ka Sumatera cek nya jauh-jauh dulur teu boga non teu boga seri bae nya moal ngomong tah ahli Allah moal ngomong masalah sih kok Sumatera nanaonan carita neangan kadu di urang jambal aya kadu carita peuteuy susah daekna peuteuy di urang cau komo cau mah jang naon ke Sumatera geus masalah bener bae sabulan aya nu ngondang babaturanana hajat di Sumatera urang teu nya datang ka ditu je urang mah ieu mah kukumpulan bae oh masalah tuh berangkat kan ke Sumatera poe Jumat poe Sabtu ramean poe Minggu pae duh
aya dina qada Allah bakal paehna di Sumatera aya nu geus di bejaan kunaon eta hese jaritakeun ahli Allah mah sebab geus silulup ka alam eta tuh kan jadi geus katempo kumaha kajen kumaha ieu budak bakal ka Sumatera kitu bae geus hese tak kos kitu mah kos carita aya jelema nu maot sanggesa maot neangan ahli warisna kan eueuh sedangkan hartana loba jasa tuh bebeja ka abah ka almarhum bah iya nu maot aju ieu pamajikanna anak mamang pokona mah ieu mengusuh ahli waris zaul arham geus coba ku sia coba ka Sumatera cak abah coba Sumatera tanyakeun coba ge ayo dulurna kaget pada kaget sangat kaget akhirnya tetap aja dilaksanakan ke Sumatera bener orang aya ahli warisna tuh pada eta saha nu ngabejaan nah eta kan eta kos karari itu tah kos carita aya jelema mawan kenteng teh jang musola itu kapanggikan jeung abah di dieu baheula maju kenteng eta kulantaran ku gorobag ngaguling bruk bae bereupes bejakan ka abah kadinya abah kenteng yang mau sholat teh peupeus kula mun kumaha ieu mun dicarekan ku di ditu atuh carekan teh peupeus ieu puateun habak deuk ka gorobag de tutupan tah make samping puateun kan ka gorobag tutupan make samping santri nyana bari rimbasak bae ceurik datang ka mushola kan ka ditu barang datang kunaon sia ceurik henteu naon teh kenteng coba teh saaya-ayana barang dibuka cager kabeh deuk kumaha coba eta ayo atuh Habib Rozak pun kos gitu bisa jualan kenteng. Kurang saya jaritakeun ada hal-hal nu kos karar itu teh apa percaya salah tuh percaya salah tapi kan bukti model kos gitu tinggalnya bae ngahuleng nu mawaanana aing ngimpi tah naon sakene ieu kenteng jadi cala lager kieu. Waduh teu kaharti ieu mah cenah aing mah teu kaharti. Bebe jadi ke abah, bebe jadi haji mamang bener, haji kunaon, ya kenteng itu jangan te pepesenan, tadi lagi itu ente, pan parepes, atuh tadi lagi ente, itu bahasa abah pan, ulah lo bawa ngomong atuh tadi lagi ente, pepes, tadi lagi ente, tadi kan ente, teka hartian nggak sueta, nggak lo bawa ngomong, eta geus kabaca. Heset dah, nu kos kari kos lalagaan tapi bener. Kos lalagaan tapi bener. Nah, iya si lulu ke alam nu eta. Aduh. Nah, aya jelema bakal maotna di Mekah. Tadi udah embung bae ka Mekah. Embung bae ka embung, kunaon sieun paeh. Sieun di kapalna, sieun di dituna lah embung bae. Satu saat tetep bae nyana ka Mekah, cek moal, cek dulur-dulurna teu paeh mah teu geus eti dituna heuh nya. Eta dibere daek tak deuk paeh mah tah nyana tahunan deuk paeh di ditu tahun eta poe eta dibere daek tak ka Mekah tadina mah pan embung bae sebabna deuk paeh eta di Mekah mereka Mekah sapoe dua poe paeh beneran henteu bisa kieu ya henteu bisa kieu nyana mun teu ka Mekah mah asa moal paehnya teu bisa kitu ku jelema naik motor kencengnya sebrek patabrakan paeh budak tadi lamun ditahan maca kolot da ulah naik motor kuari meureun moal paeh teu bisa kitu emang geus ti ditudak itu nah iya ya eta geus aya kudrat da naon tah Kangjeng Nabi kadang-kadang kan ka Gusti Allah secara pribadi deus ka Gusti maksudna abdi diangkat jadi nabi abdi diangkat jadi rasul tita dakwah pan atuh teu Islam kabeh carekan ban carekan nempo karena kudrat di lauhil mahfud borok Kangjeng atuh umat nage aya nu dibere bisa kok ente Islam kabeh teu Islam kayak unjukan kan Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi secara pribadi ka Gusti kok bisa jadi kieu cerekan urusan kudrat maneh mah sakadar nyaho ngarobah mal bisa geus bae nyaho bae ngan ulah datang ka dirobah mantak model kieu ye model calon presiden kamari ya calon presiden kamari kula kan geus jaritakeun tetep nu menangkan Megawati sebab geus dibere Megawati atas nama Megawati lah sebab geus aya jelema nu make konde kan ka dieu
geus bejaan kan ti jauh-jauh hari tetep nu menang mah urang mah ngan sakadar berjuang sote lain berjuang nanon supaya Jakarta ulah dipimpin ku kafir. Salah satu perjuangan ngan geus ti dituna konde ka dieu asal konde eta ka dieu biasana menang. Jadi geus tah urang dibere ku Allah, dibere alam nu eta, yakin nu menang nama pasti nama Jokowi. Megawati ngan eta mah ala kadar perjuangan. Urang mah berjuang mah terus bae. Nah, ketika aya nu nanya tetep nu menang mah Jokowi. Tetep nu menang mah Jokowi, ngan urang mah tetep berjuang. Tak eta teh geus dibere sen ku Gusti Allah. Lain haju urang begitu urang dibere sen ngadukung teu. Sebab eta mah kemenangan di qada Allah, urang dibere alamat ku Gusti Allah. Atuh geus bae sakadar alamat. Adapun perjuangan urang teu kudu akur jeung eta. Nah, bar Kangjeng Nabi ke kan kos itu, ieu ke cerita ngakurkeun jeung Kangjeng Nabi. Coba mah nyaho bae ka qada. Ya aing nu mere nyahona ge adapun siapa berjuang Muhammad berjuang bae. Urusan iman jeung teu imanna lain urusan maneh. Tapi urusan aing tuh kan beda. Lain haju urang nyaho ka qada haju sumuhun daun teh. Gitu. Urang berarti kan urang kembali ke syariat. Jadi secara zahir syariat terus baik. Memeh eta deui aya hiji jelema istimewa di Kulon, aya jelema istimewa di Kulon moal dibejakeun. Umurna geus 400 tahun. Umurna geus 400 tahun. Datang ka dinya, Waalaikumsalam, ngobrol cerita politik. Nyana mah tasreh ngobrolna. Nu menang Jokowi cek nyana. Megawati nu menangna mah PDI. Kitu bahasana. Enggak, semua bisa diganggu gugat. Hartina sanajan lawan nu menang, nu loba, nu milih, nu bakal naik nama iya. Kan tetap urang mah berjuang mah ieu bae. Tuh kan. Sarua. Urang jadi berjalan dina syariat. Syariat secara zahir mah. Sanajan urang geus nyaho, tetep bae syariat atas perjuangan urang secara syariat ditinjau ku Gusti Allah. Walaupun urang geus nyaho. Tuh ja Kangjeng Nabi geus dibejaan keur perang Uhud bakal eleh. Geus dibejaan Kangjeng Nabi na. Sebab ieu carita nafsu. Carita nafsu, tapi kan berjuang terus bae Kangjeng Nabi, terus berjuang. Geus dibejaan bakal kucar-kacirna. Geus nyahoan Kangjeng, atuh Kangjeng Nabi warusan urang ngewinara. Wede. Ora tandinge ge Kangjeng mah. Mengkonon sira ge. Aduh. Baida qadarul haqqu ta'ala di mana Allah geus mastikeun ala abdihi terhadap hambana musibatan kana musibah min maradin gering misalnya absin di penjara misalnya augeri dan lain-lain sebagainya. Au sipain atau cager au paradin atau bunga. Di waktu malun dina waktu nu istangtukeun tanggal sekian bakal jadi anu tanggal sekian bakal gering tanggal sekian waktu malun. Nah, baida wasala zalika kalau di mana geus datang ka waktu nu ditangtukeun harakahu ta'ala li sabab zalik. Allah ngagerakeun untuk sebab eta bayan zilu bihi ma kudrat makanya cicing dina naon nu geus dikersakeun ku Gusti Allah mustatiran bitil kal hikmah nya katutupan ku eta hikmah kudrat geus aya hikmah nu nutupan jelema ieu bakal dijadikeun kiai tahun 2000 bakal jadi kiai misalna eta teh jelema teh memehna dibere daek masantren di pasantrenna dibere daek ngaji sanggeusna dibere daek ngaji dibere daek ngapalkeun dibere daek ngawalkeun dibere paham ku Gusti Allah di mana-mana geus dikersakeun datang ka waktu neuk dijadikeun kiai teh teng bae nyana balik ka dieu balik ka imah pas deuk dikiaikeun aya kiai kan nu di dinya teh dipaehan kiai nu eta kiai kolot paeh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun telah pulang ke rahmatullah bersama Habib Rozak maot diangkatlah kiai nu ieu tah nah ieu tah berjalan tah di atas hikmah kebaktian seorang kiai tua horeng deuk ngamunculkeun kiai nu ieu rahasia Allah nu mantap kabeh ge urang berbicara teh rahasia secara zahir aya naon rahasia di balik zahir muncullah kudrat Allah mantap lebih membaca kadinya jelema ahli Allah mah ketika eta jadi presiden secara zahir ke coba-coba orang silulup ka jero ieu aya naon ketika si eta nu jadi gubernur coba orang silulup ieu berbicara hikmah geus berbicara kudrat coba
itu selalu. Nah, itu Allah mere. Ka ahlina Allah mere lantaran geus henteu aya dinding haling hijab. Urang makan kuari mustatiron bitil kali maka tutupan ya ku hikmah. Misalnya ya jelema tak kuari teh can kawin sebenarnya geus hayang kawin. Gitu kan? Henteu nyaho ieu dipastikeun tanggal sabaraha poe naon jeung taun sabaraha jeung kasahakan teu nyaho. Katutupan lieu ku hikmah. Urang teu nyaho aing hayang sebenarnya kawin ngan can aya awewena. Ye, kuai sia dikawinkeun dek atuh masalah. Ayo kada tungtun ku aing. Tah kawin, jeung mana kebo. Nah, iyalah orang lamun berbicara kudrat katutupan ku hikmah. Kesok aya jalan bae. Jalan ka anu, jalan ka anu, jalan ka anu, jalan ka anu. Selalu gitu, dek dijadikeun kiai dibere daek, dek dijadikeun presiden bae timimihna ge sakolana naek bae. Ai lain pi presiden mah kos abi brodak pan SD kan kelas 3. Teu naek nya mah teu naek jatuh bayaran-bayaran pan. Iya, hidup jadi presiden luar naik, baik prestasi baik luar biasa ranking. Nah, kelas 1 ranking, kelas 2 ranking, datang ke kelas genep naik. Terus SMP ranking, jadi SBY. Kan saat eta kan kesulitan di zaman SBY di jenderal teh kan sulit, sangat sulit. Hese naik, eta mah sulit saat eta mah sebab lah nu nyekel kekuasaan Pak Harto. Lamun lain jelema deket ka Pak Harto kan sulit. Bapakna SBY datanglah ke Gus Dur titip anak abdi ya nu ngaran SBY. SBY teh apa julukan menang belah dieu asalna mah Bambang. Bambang naon? Bambang naon ya? Susilo Yudhoyono. Jadi Yudhoyono na dipanderikeun diganti jadi SBY. Tadi nama Bambang Yudhoyono. Susilo asalnya mas Susilo Bambang Yudhoyono. Lain Bambang Yudhoyono Susilo. Aduh, ada rese jasa. Ari ganti ku Gus Dur, dan Gus Dur tak ganti na. Ulah eta tuh ngaranna cek Gus Dur. Ganti kumaha? Susilo Bambang Yudhoyono disingkat jadi SBY. Oh, aslina jeung KTP aslina mah teu kitu. Tapi durut kan bapakna, oh iya tuh ngeunaan diuruslah ku Gus Dur. Sagesa diurus, jadilah SBY, seorang SBY. Geus direncanakeun ku Gus Dur bakal jadi presiden ya SBY teh. 2 nu direncanakeun, 1 SBY, kedua ieu tah saha teh nu eleh kamari? Prabowo. 2 nu mantak SBY mah ka Gus Dur mah ngaguruna 100%. Lamun ente nyaho sejarah atuh ente mah teu nyaho sih. Nyahona jadi presiden, betanya tuh ke SBY, nah mantap kula manges sebeuh teuing ngobrol jeung SBY kos kitu tah. Dua titipan teh, hiji SBY, nu kadua eta Prabowo. Nu dititip teh tah jang nyekel Indonesia teh. Ngan kabelah dieuna ayalah penakalan-penakalan seetik. Tapi kan lam syariat tak lamun teu ku Gus Dur dibimbing wallahu a'lam. Bimbingan Gus Dur teh mah. Nah, kabelah dieuna nurut anu jelek jadilah mantak eueuh nu ditangisi ku SBY kematian siapapun kecuali kematian Gus Dur. Maot Soeharto seuringanna. Meninggal yang lain-lain tertawa tapi ketika wafat subuh Gus Dur nyana nalangsa sedih sebab nyana nurut jasa ka Gus gitulah ala kadar saeutik tentang cerita. Ai Prabowo nurutna 70%, 30% aya nu henteu diturut ku Prabowo teh. Ke kukula didongengkeun deui. Nah ieu caritana tak be geus dibaca ku Gus Dur pi presidenan SBY teh geus dibaca. Matak loba anu nyanyahoanan ka Gus Dur, enggak apa-apa cek Gus Dur. Cuma apa namanya mau dijadiin presiden ya, jadi enggak jadinya nanti lah lihat. Gitu kan cek Gus Dur teh. Tapi ternyata kan jadi. Nah iyalah payan zilu bima. Kadang Gus Dur teh kos gitu. Neuleuh nempok ka jero da. Hese urang di alam syariat nyana geus carita di alam hakikat. Jadi kesulitan bagi urang teu katotor. Nyana mah tuh salat di kelenteng kan.
jadi permasalahan Gus Dur bari mah jadi Hindu ong wucu lantaran asuh ka kelenteng jadi salat di jero kelenteng Allahu Akbar siapa yang larang cek ya salat di kelenteng saja Gus Dur lah tuh siapa tahu nanti orang-orang kelenteng masuk Islam bener baik kan loban masuk Islam dan diakui Gus Dur teh ke orang-orang Cina kunaon eta nyana mah meureun hese kadenge ku urang kieu kadenge ku itu kitu jadi asa kabeh naon karek terangkat jadi sulit Kristen kaangkat Buddha kaangkat Hindu kaangkat kan nu kitu teh hese nah hilang Gus Dur kuari urang endek ka mana mengadu secara non endek ngadukeun politik ngadukeun budaya endek ngadukeun perekonomian sulit sebabnya nama jawabanana ngajawabna lain make syariat kadang-kadang dijero ke urang jadi lu mikir bae tukang kangkung nggak mikir politik kangkung nama endek laku dek henteu tukang beca jadi tekeun bae eta isi bae ada Gus Dur tukang beca ge ngobrol politik bae geus nyawa sewa nyawa meunang nyontek geus gitu tapi kuari kan mana nu ngobrolkeun politik jenuh kabeh ge ieu terbawa ku batin eta teh hese anu non gitu batin supaya ilu larut ieu sulit nah urang mah tadi ge pa yazilu bi bakudalah engkena bakal nyicingan dina nu dipasikeun ngan mustatiron bitil kal hikmah nya katutupan tapi lamun geus kabuka mah paingan si eta haju hayang ka Sumatera keukeut padahal mah tadina mah embung masyaallah eta ku keukeut poe Jumaah hayang ka Sumatera jasa ku hese-hese ge duitnya nang nginjem jasa hayang ka Sumatera jasa oreng meureun geus ditakdirkeun bakal paeh ditu kakara kajawab ku urang kakara kajawab tadi mah